ningali dongeng ti Sayyid Maliki ngan bahasa Arab ningali deui Syekh Yasin Al-Fadani. Luar biasa sejarah Fathul Muin teh anjeunna ngagaduhan sanad anu dugi ka ditu ka Kangjeng Nabina. Ya Allah ya Rabbi, lah hiji-hijina ulama anu luar biasa dihormati secara internasional Syekh Yasin Al-Fadani maot di Mekah. Ta eta teh murid-muridna pohara luar biasa. Di Indonesia ge ternyata loba begitu dibaca manakibna. Anjeunna boga sejarah anu luar biasa. Ieu nyejarahkeun Zainuddin Al-Maribari. Hiji jelema ngaranna Zainuddin susah jasa. Terus nyana ngaji di guruna, sanggeus ngaji, alhamdulillah 12 pan dikuasai kuno ngaran Zainuddin. Berangkatlah ke Mekah, nyana sanggeus berangkat ke Mekah. Di Mekah kapanggih jeung hiji jelema ditampili. Zainuddin teh ditampilin betok ceker ku aki-aki teu ngalawan. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mun Haji Jaya di Mekah ditampilin enggak tahu bahwa orang cisokan ha. Asana geus kuda-kuda dipasang bae geus. Kuari geus teu meunang salah saeutik. Aya naon bae katol haju bae geus. Orang ngarimped. Aing resep aing deuleu jelema bencana kurang asak teh gitu. Mohon kupat kapit teh gitu. Aing nu asak mah tentrem cara kitoib asak tah. Sebab lekadeweuna leungeunna beda. Dijotos jeung moal ngalawan sebab asak, nyaho-nyaho ngaguling bae. Kan teh tawadu. Masya Allah. Nah beda kadeui kajen ku kumaha ge ilmu asak, boh ilmu agama, ilmu qiraat, ilmu penca, ilmu hikmat lain deui nu geus asak mah. Tah, Haji Jaya lamun ngeset kebo asak. Kugula mah ngaji alam bae ai hawal ka ditu meunceut 12 sakiceuk bang aju ngeusak. Ji, ieu si bake tanaga teh lain tenang jeung kieu teh. Horanganan. Kudu dicaritakeun lah ngobrol. Istimewa. Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zainuddin ditampilin datang ke Mekah ceger. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Berangkat hati-hati. Terus bae anjeunna ka Baitullah menuju Mekah, menuju Masjidil Haram. Pas di lawang aya deui aki-aki nu beda. Eta mah nyabokna leuwih tarik tibatan nu tadi. Tuh kira-kira teh nyabok. Ceger. Alhamdulillah ya Rabbi. Cek Zainuddin aing keur mah susah jauh tuh bakal ditampilin. Tapi pasti aya hikmah, cek manehana aya hikmah. Berangkat asup ke masjid langsung tawaf, pas tawaf salat beres jol aya Kangjeng Nabi Khodir alaihi orang nu nampilin teh Kangjeng Nabi Khodir. Sekali tamat, 2 kali tamat, katilu kali beat. Masya Allah mantap sih adek. Isuk bejaya nu nampilin. Isuk bejaya nampilin sih adek. Si adek tak. Anggap bae Khodir tadi. Tanya Khodirnya, Khodir mana? Tukang lauk. Sejarah ilmu gaibna, sejarah ilmu batinna, sejarah ilmu ikhlasna. Anu ieu ambalayah murid Imam Zainuddin Al-Maribari ka unggal penjuru dunia. Pakistan sa Pakistan, Turki sa Turki, Yaman sa Yaman, datang ka kiwari geus puguh di Indonesia. Lamun lain ahli Allah moal bisa. Jadi ahli Allah teh eta kudu ditampilingan heula. Eueuh bae hiji ahli Allah di momoy di luhur kasur, di suping bed make AC. Eueuh leungna tetep kudu ditampilin bae. Mantap mun hayang jadi ahli Allah geus isukan minta ka Haji Jaya tampilin aing. Itu bisa sambarangan gitu. Didinya lah sanggeusna dibeat beres bogalah ilmu batin. Jadi guru dah langsung Kangjeng Nabi Khodir alaihi. Masya Allah. Keluarnya sanggeusna keluar aya hiji jelema ragrag tasbihna berangkat. Imam Zainuddin ketingali imam tasbih cokot tasbih saha bawa
kapodokanana isu ka masjid aya berita muncul bahasa urang masaha nu manggihan tasbih saha bae di mana bae segeralah lapor ka dieu ka hareup lantaran nu bogana geus nungguan ih cek Zainuddin ieu orang tasbih giliran bae ka hareup cek Imam Zainuddin pasti aing dibere imbalan ieu lumayan tah emang santri mah kitu bae ieu kok mah Haji Jaya gitu bae pokona mah geus nyatu mau bekal cek cenah ieu ya lumayan pasti lah cenah Allah kadar jang dahar mah aya ieu geus kitu bae ngabayangkeun nya begitu datang dari itu iya tasbihna ditanya heula jah geus hebat pan ngajina Imam Zain tasbihna kos kumaha warna naon gedena segede kumaha aya bungkusan teh eueuh sesuai jeung dapat umuy bae kunyana dipetakeun pas jawabanana oh iya atuh ceukna teh eta nyokotna teh si aki-aki kencang ayo syuk pas nomor tadi itu baru-baru diberi imbalan baru diberi imbalan itu bener tak aki-aki bener tapi lagi Imam Zainuddin istighfar ka Gusti Allah meureunan can wayah ai kudu diberi imbalan terus we nyana soal ngan ngeletak bae papanggihan teu diberi imbalan kadanan cek nyana kudu ku gede mah sebab tasbih lain sambarangan tasbih tapi ieu mau dicarekan deui geus bae langsung beres balik nyana ka imah saat geus balik ka imah terus cici ternyata aya gempa anu luar biasa tergamparlah manehanana saat geus terdampar jauh ti palemburan jauh ti keluarga terus manehanana ka hiji pulau ka hiji daerah ternyata di daerah eta teu ngarti ka agama langsung aya hiji mushola nyana sholat terus ditah magahan Quran bisa magahan rukunan bisa magahan ngaji ternyata istimewa magahan ngaji nanti luar biasa cak kokolot didinya jang ujang lamun kawin di dia aya yatim baik ya tukang kira-kira bajeuna mah masalah itu diamprokeun lah tah jeung hiji yatim teh luar biasa gelisna lantaran teu pernah kaluar hiji awewe teu pernah keluar ditinggalkeun ku bapakna sanggeusna ditingali langsung dikawin begitu asup ka kamar eta tasbih teh ngagantung aya cik Imam Zainuddin jadi mah tasbih nu baheula aya teh nu ku aing dibikeun teu mere imbalan ya ieu kapan gitu tasbih memehnya ngalaksanakeun tarus ronan gitu ngaranna pengantin anyar nyana nanyakeun teh aya teh tasbih tasbih abah kula dititipkeun ka kula cenah engke mun boga salaki bikeun ka salaki sebab salaki ieu teu pernah manggihan tasbih abah eta teh cenah pisalakieun maneh pusing hade sebab eta teh ahli Allah ceurik nyana perjalanan ilmu kawalian mah kitu geus ditrak tak geus kanyahoan Masya Allah muringkak bulunya muringkak bulu oh kitu horenganan sugan aya naon deui aya cenah wasiatna mun anjeun engke kawin jeung hiji lalaki eta tah ieu wasiatna titah dibikeun barang dibikeun teh suratna Masya Allah kejadian-kejadian di Mekah teh nyahueun ka beat-beatna nyahueun nah iyalah titah diteruskeun masalah Fathul Muin teh tadi titipan ti mertua titipan ti guruna sing hade mawa Fathul Muinna lantaran ieu mah lain kitab masyarakat biasa tapi kitab yang di hiji negara disebut kitab Ifta itulah sejarah ala kadar nu disejarahkeun ku Syekh Yasin Al-Fadani almarhum di antara Fathul Muin keistimewaan anak semacam eta jadi nu boga Fathul Muin teh lain jelema leutik-leutik Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin urang bersyukur ka Gusti Allah tahun 2010 urang masih menikmati utawi iku alhamdulillah masih keneh hijing di pondok pesantren